Wasohibul jabair lapad wasohibul jabair. Wasohibul jabair jeung ari anu ngagaduhan pirang-pirang perban. Jadi imam make perban satirna. Jam'u jabiratin ari lafad jabair eta jamana lafad jabiro. Bifatil jimi kalawan dipatahkeun huruf jimna. Wahia jeung ari itu jabiro eta akhsyabun kai au qasbun atawa awi tuswa anu diakurkeun itu jabiroh watu syadda jeung ditalian itu jabiroh ala maudhi'il kasri dina tempat anu aya tatuan lial tahima karena supaya yen rapet itu maude atau enakeun nama karena supaya rapet itu jabiroh kana eta maude. Yamsahu anu ngusap si jalma alaihima kana alaiha kana itu jabiroh bil ma'i ku cai ilam yumkin lamun teu nganggo ka si jalma nazuha ngudarna itu jabiroh. Dia khaufi dororin karena mikasieuna kamadaratan mimanya tina perkara sabaqa anu geus tilah itu umma. Wa tayammamu jeung tayammum sa sohibul jabairi anu ngabogan pirang-pirang perban fi wajihi dina beungeutna itu si sohib. Bagidaihi jeung dina leungeunna itu si sohib kama sapertikeun perkara sabaqa anu geus tiheula itu umma. Wa yusolli jeung salat itu si sohib walai adata jeung teu wajib ngabalikan deui eta tetep atawa teu wajib ngabalikan deui salat eta tetep alaihi ka itu si sohib. Ingkana lamun bukti non wad'uha neundeuna itu jabiroh atau jabair maksud neundeun di dieu teh napalkeun itu jabair ail jabairi tegasna pirang-pirang perban ala tuhrin eta tetep netepan dina kaayaan suci. Wa kana jeung bukti itu jabair fi ghairi a'dha'it tayammumi eta tetep dina salianti pirang-pirang anggota tayammum. Wa ila jeung lamun teu kitu kana fi ghairi a'dha'it tayammum aada tangga balikan deui si sohib kana salat. Wa hadza jeung ari ieu mah eta perkara qala nu panos ngadawu kana itu Masan Nawawi Imam Nawawi fi Raudhati dina kitab Raudhah. Lagi naon tetapi hari itu Imam Nawawi qala eta panos ngadawu Imam Nawawi ngan ieu teh qala nu ieu qaul dhaif fil majmu'i dina kitab Al Majmu' ngucap kana lafad inna itlaqal jumhuri sanyana ngamutlakeunana ulama jumhur yak tadi eta ngudukeun itu itlaq ada mal farqi kana henteu ayana misahkeun ae baina a'dha'it tayammumi tegasna dina di antara pirang-pirang anggota tayammum wa ghairiha jeung liantina itu a'dha'it tayammum. Wa yustaratu jeung disyaratkeun fil jabirati dina perban naon alla ta'khudha yen ulah nyokot itu jabiro minas soihi tina anu cager illama kaja perkara labudda anu misti eta tetep minutina itu ma lil istimsaki pikeun mageuhan walis sauqi jeung pikeun popok atawa plester pikeun plester ngahalangan teh kanu cagerna wal asobati jeung lamak wal marhami jeung obat wanahwiha jeung liantina itu marham atawa kana mazkur wanahwiha jeung liantina itu mazkur al-jarahina tepan kana tatu kajabiroti tebeda sapertikeun perban wa yatayamamu jeung tayamum si jalma likulli faridatin pikeun saban-saban fardu wa mangduratin jeung pikeun anu dinadarkeun fala yajma'u atu teu meunang ngumpulkeun si mutayammim baina sholatai fardin di antara dua salat fardu bi tayammumin wahidin ku tayammum anu sahiji wala baina tawafaini jeung teu meunang ngumpulkeun di antara dua tawaf wala baina sholatin
jeung teu meunang ngumpulkeun di antara salat wa tawafin jeung tawaf wala baina jum'atin jeung teu meunang ngumpulkeun antara salat Jumat wa khutbataiha jeung dua khutbahna itu Jumat. Wal marati jeung eta tetep pikeun awewe idza tayammamat eta di mana-mana tayamum itu si mar'ah li tamkinil halili pikeun ngongangkeun ka anu jadi salaki atawa sayyid antaf ala rian migawe yaitu si mar'ahu kana itu halil miroron barina bulak balik wa tajma'u jeung ngajama itu si mar'ah atau ngumpulkeun itu si mar'ah bainahu di antarana itu tamkin wa baina sholati jeung di antara itu salat bidzalika tayammumiku itu tayammum. Wa qauluhu jeung ridawan musannif wa yusolli lapad wa yusolli jeung salat si mutayammim bi tayammumin wahidin ku tayammum anu sahiji ma kana salat saa anu karep si mutayammim minan nawafili barna tetep tina pirang-pirang salat sunat. Sakitun eta anu gugur. Jadi khobar tina lafad qauluhu sakitun eta anu gugur mimba din nusakhi tina sapali pirang-pirang salinan matan.